kuplumur dina jembar pangraksani bilih aya kalepatan wireh ayeuna simkuring nyawer anu pangantenan nyagakeun mugi katampi. Cukup sakitu cukup lagi Saur Rasulullah estu rejeki mah tetep muhit kawas arek hirup lana tapi na kudu sabanding jeung ibadah nu tong pegang sing kawas jarek nepi sok alungkeun heula mi. Terakhir ayeuna terakhir. Oke. Heula minya. Geuning nyawer teh sakitu mugi panganten sakali runtut raut sauyunan cacai jadi saleuwi kadaran jadi salebak jauh balaha parang kriki amin ya robbal alamin mugi